Dina lawang surga di pelangan ku Gusti Allah, al jannatu anti haramun ala dayus wa mani idzakah. Surga anjeun haram diasupan ku jalma anu dayus. Ari jalma nu dayus teh nu sok antepan kanu jadi kulawargana. Rek ngaji heug anakna teh rek teu ngaji heug. Rek salat heug rek teu salat heug. Tara daek nitah, tara daek nyaram tina maksiat. Tanu kitu teh dosana teh sebutkeun dosa dayus. Eta surga haram diasupan ku jalma nu dayus ceuk Gusti Allah teh. Anu kadua jalma nu tara daek ngaluarkeun zakat termasuk minteran dina zakat. Zakatna kuduna 10%, ieu dikaluarkeun 2% satengah. Kade